Sohib Kosmo, sok ngaliwat ka kebon kopi. Di harapan kantor BPK sisieun SMA Cimindi baheula mah ayeuna mah 13. Aya hiji imah anu pikasieun. Lamun ngaliwat kadinya peuting-peuting ulah ngalie. Ulah sabab paroek pisan jeung loba kadongengkeunana. Hiji waktu mah aya nu keur icalan nasi goreng ngaliwat ka eta tempat. Di keroan cek manehna mah asa geus ngaliwat jauh ti eta tempat. Nyaho cek manehna ge di dinya teh imah teh pikasieun. Tapi tukang nasi goreng teh ujug-ujug mengkol ka eta imah. Loba nu meulina nepi ka kana 5 piringna. Ari geus beres, eta sangu goreng teh eueuh nu ngadahar malah pinuh ku bilatung.